Tah eling-eling sana kulawargi luang lumrah jalma anu ngumbara kudu bae tara jongjon. Ingat kalamur matuh satiasa berang jeung peuting mikiran arek pulang ka negeri kapungkur. Jeung luang lumrahna jalma anu ngumbara kudu bae balik deui ka lemurna sorangan. Dongengna tah ieu teh pupuh dangdang gula nyarioskeun balik. Balik teh aya dua wargi. Hiji aya balik maot. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Nalika tos waktu keuna ajal setiap awak-awakan maot. Ieu mah rek jalma kafir, rek jalma mukmin sadayana ge kabagian. Aya deui balik ka Gusti fafirru ilallah. Balik ka alam kurbah. Ieu mah kasadaran anu luar biasa. Nalika urang datang gurujag ti asal tina nur Kangjeng Nabi, tina nur Muhammad lungsur kana alam arwah, lungsur kana alam maqol, alam insan, alam azab, alam shogir, alam kabir, alam dunia. Mung lumayan kumargi tos lami tos tahunan sareng di jalan seueur pangrobeda. Kadang lemur asal teh poho. Namung saur sepuh gampang lalakon balik teh kantun mapai cenah. Aya 7 lalakon balik teh. Iman, Islam, Ihsan, Sholeh, Sidikiyah, Musyahadah, Qurbah. Iman, Islam, Ihsan, Sholeh, Sidikiyah, Musyahadah, Qurbah. Aya 7. Iman anu asalna percaya jadi nyata. Apan iman teh aya 5. Iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak, iman hakikat. Sing nepi ka iman hakikat. Teras beresan Islamna nyaeta ngalaksanakeun syariat syara maja'a nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naon-naon anu dicana ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ari perkawis syara mah teu dituntut ngartos, teu dituntut paham, nu penting ngajalankeun we. Dari dituntut ngartos masuk jadi tara tulus. Bab zakat di pikiran nebar manten nu tulus. Bab hajian nyoba cape jaba nganggo artos ke jadi hoream. Teu dituntut ngarti. Malihan mah Sayyidina Umar waktos ngecup Hajar Aswad anjeunna bingungeun. Pokna teh da upami teu dicontohan ku junjunan mah ku junjunan Kangjeng Nabi moal ngecup Hajar Aswad. Eta syara anu katilu meresan ihsan. Ihsan teh anta budallaha ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Pokona mah sainca saparipolah teh midamel sae, midamel adat anu sae gitu. Sok sanaos henteu aya conto anu langsung tapi midamel sae we. Nalika iman, Islam, Ihsan, Sholeh. Tah Sholeh anu nomor kaopat. Tegasna mah moal bisa sholeh kajabi kedah iman, Islam, Ihsan heula. Kitu mapai dugi ka sholeh, sidikiyah, musyahadah, qurbah. Tah eta lalakon balik aya 2.
Laguna tadi eta teh lagu Dangdang Gula eta teh, Pupuh Dangdang Gula karangan Eyang eta teh. Ulama tauhid anu ahli dina bidang sastra Sunda gitu. Di akhir abad ke-18 ayana teh. Eta teh sajamanan sareng Kiai Hasan Mustafa dalam Bandung. Eta teh hatur nuhun kana tapi tong hilap deui follow-na oge subscribe-na kitu mas kawin kanggo video-video ti Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.